Papatah yang salaki dina ngurus rumah tangga. Hiji, cing nyaah ka pamajikan, sabab pamajikan teh lir ibarat indung anu ngalahirkeun anjeun. Kadua, mun keur ngambek ka pamajikan ulah ngomong kasar, leuwih hade indit niiskeun hate jeung pikiran. Kade ulah neungeul atawa nyiksa, da pamajikan teh lain musuh. Katilu, jantungna rumah tangga teh pamajikan. Mun pamajikan teu bagja, maka kabeh pangeusi imah ge moal bagja. Moal aya heureuy, moal aya seuri, silih pika nyaah pika deudeuh. Cing nyaah ka pamajikan, ngarah bagja kawas di surga. Kaopat, loba awe geulis di luar anu leuwih ti pamajikan. Omat, ulah kagoda, ke jalan hirup aranjeun bakal cilaka, nu akhirna hanjakal salilana. Kalima, gede leutikna resiko pamajikan tetep kudu diperhatikeun. Kumargi kitu pamajikan bakal ngaduakeun aranjeun jeung nyambut salaki di mana balik gawe ku kadeudeuh. Kagenep, dua urang anu di imah ulah gengsi ku nembongkeun tingkah laku, saha nu meunang saha nu salah nu eleh lantaran duanana lain dek diadu tapi batur hirup salilana. Kudu aya nu ngelehan, kudu akur, saling ngahargaan. Katujuh, ulah nganyerikeun pamajikan, sabab lamun geus balik ka imah kolotna hese dek balik deui. Keur lalaki mah bakal kasiksa lamun sono ka anakna. Kadalapan, ajarkeun barudak aranjeun teh hormat ka indungna, sabab jaga lamun kawin bakal ngalakonan naon anu ku urang diajarkeun. Anu kasalapan, resiko salaki milik pamajikan milik anak jeung pangabutuhna. Cukupi resikona, bikeun lantaran aya hakna. Insya Allah rezeki bakal lancar jeung barokah. Kasapuluh, saling ngaduakeun bere jalan kanu bener, titah ibadah, titah sholat, sabab salaki pamimpin di rumah tangga, dosa anak pamajikanana ditanggung ku salaki.